Gusti Yesus nyebatkeun, di mana iman maraneh teh, di mana kepercayaan maraneh teh. Sampurasun baraya Sunda, hiji mangsa Gusti Yesus ngajak murid-muridna keur meuntas hiji talaga. Tapi nalika murid-murid sareng Gusti Yesus meuntas talaga, aya masalah anu dipayunan ku murid-murid. Bapak Ibu baraya Sunda sadayana, rupina masalah tantangan anu dipayunan ieu keur nguji sakumaha percayana urang ka Gusti Yesus. Nalika Gusti Yesus digugahkeun ku murid-murid, Gusti Yesus nyebatkeun, di mana iman maraneh teh, di mana kepercayaan maraneh teh. Janten hayu urang percaya sagemblengna, iman sagemblengna ka Gusti Yesus. Sok sanaos urang dipayunkeun sareng masalah. Kunaon? Kumargi Gusti nyarengan urang sadayana. Ulah ieu Gusti Yesus ngaberkahan.